Gawat atau Kipati ulah dililakeun deui euy. Gawat eta cangkalak raja dudiana teh. Cek si Ekek ngagorowo marentahkeun ka Patih Kalageni supaya buru-buru newak Prabu Durakumala nggunakeun pusaka kendi Bayu Geni. Sumangga juragan, tinggalikeun ayeuna aku juragan. Si Durakumala anu jahat teh bakal dipanjara salalamina dina kendi pusaka. Tembal Patih Kalageni bari tuluy ngangkat kendi pusaka Bayu Geni, congona diarahkeun ka Prabu Durakumala. Patih Kalageni pok nyarita menitarik. Durakumala, geura siap-siap Andika. Ayeuna waktuna Andika bakal dipanjara salila-lilana dina pusaka kendi Bayu Geni. Cek Patih Kalageni. Ngomongna dibarengan ku kakuatan anu rongkah nimbulkeun runtagna hate Prabu Durakumala. Nempok itu Prabu Durakumala menipias sieun ka bina-bina. Nah hatena geus teu boga harapan deui bakal salamet. Prabu Durakumala sasambat ka Nyirasmaya. Biduluyan geulis. Sigana urang teh moal jani kabiruyungan lantaran akang geus teu boga harapan deui bakal salamet. Gerentes Prabu Durakumala. Patih Kalageni katampo kunyang-punyem keur mapatkeun kakuatanna. Kendi pusaka Bayu Geni beuki disarongkeun ka Prabu Durakumala. Sakabeh nu aya di dinya katampo tegang, utamana mah si Ekek geus gregetin bae hayang gawat nempo Prabu Durakumala kasedot asup kana jero kendi. Kitu deui Ratu Candrawati, manehna oge geus sabar hayang nempo Prabu Durakumala bobor ka rahiwan. Tapi barang Patih Kalageni tinggal nyedot bae awak Prabu Durakumala kana jero kendi, ujug-ujug kalayang aya dua jalma anu ngalayang teh Jomantara. Nyi Rorot nutug rag-rag lempeng rek ninggang awak Patih Kalageni. Si horeng eta dua jalma teh Bimarah jeung Palebe anu harita ditenggar teh ku siluman badak awawena lantaran timburu ka Palebe jeung Bimarah. Aw, tulung! Tulung! Cek Bimarah jeung Palebe bari katempo duanana Nyi Rorot kahandap menitarik cukir. Duanana ninggang awak Patih Kalageni meni patumbang tindih. Patih Kalageni ruas. Haram ciadul sia, kurang ajar sia. Cek Patih Kalageni. Malah saking kuruas-ruas nak meureun kendi pusaka Bayu Geni anu keur dicekelna oge sampe lesot. Kalayang eta kendi pusaka ngalayang ka Jomantara. Sakabeh nu aya di dinya oge kabawa ruas. Komo si Ekek mah meni molongo. Aduh, aya bae halangan teh aing mah. Nah atuh geuning eta siga emak jeung Palebe. Aduh, ngaganggu bae barina oge. Geureunteu si Ekek meni handeueul. Sedangkeun Ratu Candrawati, Prabu Durakumala jeung Patih Kalageni tiluanana buru-buru ngablesat ka Jomantara pada rek newak pusaka kendi Bayu Geni anu leupas tina leungeun Patih Kalageni. Tapi dasar kabehan oge kudu handeueul. Samemeh tiluan hasil newak eta pusaka kendi Bayu Geni teh kabur ngapleudug manten ajur di Jomantara. Atuh eta tilu siluman teh meni ohok seueul. Wah, nah eta pusaka teh kalah ajur. Cek Prabu Durakumala bari olohok nempokeun bubuk pusaka kendi Bayu Geni anu rabang di Jomantara katiup ku angin. Kitu deui Patih Kalageni oge sarua meni olohok mata simeuteun. Nah teh handeueul luar biasa. Nah geuning bisa ajur eta pusaka teh Nyai Ratu. Cek Patih Kalageni bari panonna mah mencrong bae kana kulut ajurna pusaka kendi Bayu Geni. Heueuh dasar urang kudu apa sih kana mah Ki Patih? Sigana mah eta kendi pusaka teh katowel ku manusia anu ragag tadi teh ya. Da emang pantanganna eta pusaka teh teu meunang katowel ku bangsa manusia. Tembal Ratu Candrawati katempo maehna oge bener-bener handeueul. Atuh da terek handeueulna kumaha lantaran ari pusaka kendi Bayu Geni teh hiji-hijina pusaka andalan anu kumanehna bisa diharapkeun jang ngelehkeun Prabu Durakumala. Sajangjongan mah kabehan oge ngan saukur katempo orolo keneh kasima meureun ti dituna mah. Tapi teu lila pok Ratu Candrawati nyarita ka Patih Kalageni. Ki Patih, sigana ayeuna urang teh kudu kabur heula nyalametkeun maneh. Lantaran mal mungkin kuat nya ngarepan Prabu Durakumala masih dikuruyuk urang duaan oge. Kuat kabur Ki Patih. Mumpung aya keneh kesempatan si Durakumalana can sadar ka urang. Cek Ratu Candrawati. Bari jeung teu dunggu deui jawaban Ki Patih Kalageni, buru-buru ngablesat bae manehna mah kabur. Atuh Patih Kalageni oge ari geus tempo Ratu Candrawati kabur mah main oge buru-buru nuturkeun ngablesat kabur.
Tungguan Nyai Ratu, tungguan, cek Patih Kalgeni bari ngablesat nuturkeun Ratu Candrawati. Di sejeun pihak si Ekek meuli seueul lantaran kahayang manehna newak Prabu Durakumala anu cek paribasana tinggal sarengkah deui gagal gara-gara kedatangan Bimarah. Si Ekek buru-buru lompat ngadeuketan Bimarah jeung Palebe anu masih keneh patinggal loler. Maksudna mah rek nyarekan nyalahkeun Bimarah, tapi samaneh pok ngomong kaburu manten awakna disambar ku Ratu Candrawati. "Juang kaburu lah juragan, urang kudu nyelamatkeun maneh heula," cek Ratu Candrawati bari nyamber awak si Ekek. Bersat meuni sakilat oge si Ekek jeung Ratu Candrawati geus teu katingali deui. Eta kajadian meuni cepet kacida teu bisa katuturkeun ku mata. Malah Bimarah jeung Palebena sorangan oge teu apaleun kana eta kajadian. Ori Prabu Durakumala manehna masih keneh aya di Jemantara. Manehna bener-bener kandeueul kacida lantaran pusaka kendi Bayu Geni anu pang dipake areus ku manehna geus ajur budak-rakan. Padahal eta pusaka teh nangarebut ti Ratu Candrawati. Saking kuhandeuleuna Prabu Durakumala geus teu milih sae ka Patih Kalgeni jeung Ratu Candrawati anu geus kalabur. Prabu Durakumala masih keneh terus ngajanteng mencrong karena bubuk kendi pusaka anu katempo muih di Jemantara katiup ku angin. Urang ajar, gara-gara si Kalgeni pusaka anu jadi andalan aing jadi ajur budak rakan. Gerentes Prabu Durakumala bari panonna terus mencrong kana bubuk kendi pusaka. Tapi teu lila kituna teh Prabu Durakumala langsung boga pikiran sejen. Wah, ada beda kajian teuing. Gara-gara eta pusaka oge, aing hampir bae tiwas dicangkal aku si Kalgeni. Ngan untungna aing kaburu aya nunulungan. Heueuh bener tadi aing teh sempat tempo. Lamun nunulungan aing teh Bimarah jeung Mantri Lebe, aing kudu nganuhunkeun ka maranehanana. Eta dua manusia teh boga jasa gede ka aing. Gerentas Prabu Durakumala. Si horeng Prabu Durakumala mah nyangka lamun Bimarah jeung Palebe teh ngahaja daratang pikeun nulungan manehna. Atuh tuluy Prabu Durakumala teh buru-buru nyerot nepungan Bimarah jeung Palebe. Tulila bling Prabu Durakumala nincek lemah. Teu sadar nincekna tarik teuing. Atuh ternyata meuli inggeung Bimarah jeung Palebe anu keur ngagaloler meuni kaapungkeun ka luhur. Tuluy raragna deui meuni pating kedebut. Tuanana kade ngagarowak ku marurung lantaran cungcurungan ati teundeut. "Aduh, ieu cungcurungan aing nyeri," cek Bimarah bari katampo nyengir. "Tulung bujur uing oge jadi Bimarah. Nah atuh nasib teh apa sabas teuing. Geus 2 kali kajadian urang rarag ti luhur," cek Palebe. Keur kitu sora Prabu Durakumala ngomong, sorana asa dipompokeun kana cari Bimarah jeung Palebe. "Hampura kuring Bimarah, Mantri Lebe. Tarik teuing kuring turun di Jemantarana euy. Jadi ngakibatkeun inggeung. Hampura, cek Prabu Durakumala. Bimarah jeung Palebe meninggal renjag. Duana buru-buru maralik ka Prabu Durakumala anu si horeng geus nangtung ngajanteng pinggireun maranehna. "Ih, aya Kanjeng Prabu, semah baktos nuhun," cek Palebe bari rengkuh hormat. Katarima Mantri Lebe, katarima euy. "Walah kurang nuhunkeun karani kaduaan," cek Prabu Durakumala. Ret ka Bimarah anu katempo kalah ulang sigana mah ku Raja Siluman ontol hoteh. Manehna pajarkeuna mah salamet gara-gara julungan ku aing. Tapi halus bener halus ya teh. Aing rek mantap buru supaya gawati balikeun deui ka alam manusia. Gerentes Bimarah. Hari Prabu Durakumala nempo Bimarah kalah ulang kitu teh pok nyarita. "Kunaon Bimarah? Nah kalah ngulang kitu atuh. Sok boga kahayang naon Bimarah teh. Tang tuku kula bakal ditedunan. Hitung-hitung hadiah lantaran Bimarah jeung Mantri Lebe geus nulungan kaula. Geus nyalametkeun nyawa kaula," cek Prabu Durakumala bangun daria. Ngadenge ceritaan Prabu Durakumala kitu, tangtuna bae Bimarah jeung Palebe teh meuni baru ngah kacida. Bener cek aing oge, Prabu Durakumala teh pasti nyangka kitu.
Heuh, ieu kesempatan aing pengen mentang balik deui ka alam manusia. Kerentas Bimarah deui. Tah, iya ditunggu-tunggu ku aing teh. Lamun bener Prabu Durakumala rek nudunan ka hayang aing mah boga sabaraha pamenta. Hiji rek menta beulhar, dua rek menta kawin jeung Bimarah, terus tangtungna bae rek menta balik ka alam manusia. Palbe oge ngagarentos dina hatena, malah boga pikiran rek menta kawin ka Bimarah sagala. Nempo Bimarah jeung palebena kalah nang saukur cicing bae kitu, pok Prabu Durakumala nyarita deui. Nah, kalah tadi cicing bae atuh. Sugan Bimarah jeung manti lebe teh teu boga kahayang teh kumaha? Tanya Prabu Durakumala deui. Ih, cek saha kuring teh gaduh kahayang Kanjeng Prabu ontelhon? Ya kuring mah cicing bae teh keur mikiran naon rek dipenta ka Kanjeng Prabu. Sami kuring oge nuhun. Sami kos Bimarah, nuju ngamutan heula hoyong naon nuhun. Cek palbe ilu nyarita. Sok sebutkeun ayeuna ka hayang Bimarah heula. Sok Bimarah teh hayang naon? Asal ulah menta balik ka alam manusia bae lah. Kukuring pasti ditedunan. Cek Prabu Durakumala. Atuh ngadenge kitu Bimarah mending ngaulang. Hade percuma atuh aing menta balik ka alam manusia oge. Moal bakal ditedunan. Sarojeng bohong atuh. Heueuh ada yang kudu angger bae di alam siluman marahaan. Kerentas Bimarah. Nah Bimarah kalah cicing bae. Sok sebutkeun naon ka hayang Bimarah teh? Pasti ditedunan ku kula. Asal cek kula oge ulah menta balik ka alam manusia. Teu boga hayang naon atuh Prabu Antolhod. Dari kuring mangan saukur hayang balik ka alam manusia. Ih, atuh eta mah wayahna heula Bimarah. Geus eta mah urusan engke. Lantaran kuring masih kena bubutuh atuh ke Bimarahna. Bimarah teu nembalan ngan saukur cicing. Nempo kitu Prabu Durakumala pok ngomong deui. Nya geus atuh kieu bae Bimarah. Ayeuna mah lantaran Bimarah teu mentana naon. Ya kula bae atuh nu rek mere hadiah ka Bimarah. Timiti ayeuna kukula Bimarah teh diangkat jadi Mantri Agung Kerajaan ngaganti si Kalageni anu geus khianat ka kaula. Kumaha daek teu? Mun teu daek wayahna da kudu daek. Cek Prabu Durakumala keukeuh cenah rek ngangkat Bimarah jadi patih kerajaan ngaganti patih Kalageni. Bimarah mending ngajenghok. Haruh aya bae dasar raja kucleuk. Tapi lamun ditolak ka hayangna beureun manehna bakal ambek. Geus lah kapaksa ditutkeun bae sementara mah. Heueuh, bari aing neangan cara supaya bisa kabur ke alam manusia. Garentos Bimarah. Nempo Bimarah kalah cicing, pok Prabu Durakumala nanya deui. Kumaha Bimarah? Daek teu diangkat jadi patih kerajaan. Nah, geuning kalah cicing. Geus lah kumaha Kanjeng Prabu Antolhod bae lah. Da percuma masih ngomong-ngomong oge. Da cenah pan kudu daek. Tembal Bimarah. Ya syukur Bimarah syukur. Eta nandakeun Bimarah teh. Oge lain Bimarah. Ayeuna teh mulai euna mah enden marah. Den ayu marah. Kudu kitu ayeuna mah geroana ka Bimarah teh. Den ayu marah teh bener-bener satia ka kuring. Ke bakal dilantik ku kuring diresmikeun hareupeun sakabeh rakyat kaula. Cek Prabu Durakumala kadang nyebut kuring, kadang nyebut kaula. Nya geus atuh kumaha Prabu Antolhod bae? Nya geus atuh ayeuna kula rek aya perlu heula rek nebungan nyilas maya. Ke panggih deui jeung kula di karaton. Sakalian rek resmikeun jabatan Nimas Enden Marah. Cek Prabu Durakumala bari rek malik indit, tapi keur kitu palebe ujug-ujug nyarita. Ke atosan heula atuh Kanjeng Prabu. Aya naon di sia mantri? Ye kapan kuring macan nyarios ka hayang kuring. Sok atuh sebutkeun naon ka hayang andika teh. Semohon sim adi mah hoyong ditigahkeun bae sareng Bimarah. Cek palebe meni teu kireum-kireum. Atuh Bimarah teh meni olohok kaget. Naon sia? Amit-amit teh Kanjeng Prabu bohong ulah. Bohong, kuring oge embung. Cek Bimarah bari teh seurik ngajejer bris. Sok ka dieu mantri lebena. Sok ka dieu ka deukeut kula mantri lebena. Ka dieu geuat. Sesemangga Kanjeng Prabu tembal palebe. Napikeunna palebe teh pasti Prabu Durakumala rek nudunan ka hayang manehna atawa mere hadiah. Atuh tuluy be palebe teh rikat ngadeuketan Prabu Durakumala. Tapi barang geus deukeut ujug-ujug gablog be palebe teh digablog ku Prabu Durakumala meni tarik. Atuh palebe meni ngaguak. Ampun tobat. Cek palebe bari awak na meni nginggiweng. Atuh da teu rek nginggiwengna kumaha dicabok udang paleungeun anu sagede awak munding. Hoyong deui sia dicabok ka aing mantri. Ampun. Tapi si Mabli teh dapat naon atuh nun? Atuh sia geus wani-wani minta kawin sia. Kapan aing oge tacan kawin? Rek karunggal sugan sia teh. Ampun nun, sadaya-daya nun. Upami kitu mah si Mabli oge moal kumawan tuh nun. Tembal palebe bari mulungkut meureun sieun dicabok deui ku Prabu Durakumala.
Sedangkan bimarahna kalah nyerengeh seri nepok itu teh tuluy ngaharewas ka palebe. Tah syukur sia makana ulah sok wani-wani macam-macam ka kamis ya karaos tah ayeuna malebe. Cek bimarah kalah mu puas palebena ngan saukur cicing bari masih keneh muringis. Ari Prabu Durakongana mah teu geus miles ka mana cak urang tunda heula. Ayeuna marik diheula nyaritakeun kaayaan di alam manusia anu geus lila katunda nyaeta nyaritakeun lalampahan Aki Dusni anu boga niat rek ngajual hayam jajadian ambu edoh ka pasar teh. Harita Sintang anu dititah mau hayamna geus mucungkul datang langsung nyampeurkeun Aki Dusni anu keur diuk dina Bang Barung. Kumaha Aki ngajual hayam ka pasar teh jadi teu? Engke persenan uingna kade pohonya. Cek Sintang datang-datang teh langsung bae ngomong kitu. Da sia ditungguan kita tadi karek datang bari jeung ngomong teh langsung bae kana persenan gampang sia kitu mah nu penting mah hayamna kajual heula sia. Cek Aki Dusni nya atuh Ki ayeuna mana tuh hayamna tuh cokot di dapur kade leupas ya lantaran teu hayam teh ajaib jadi hayamna bisa ngomong kos manusia. Sintang nu geus rek leumpang ka dapur ngarandeg deui ngadaya kitu mah ulah pundukna ujug-ujug karasa muriding. Hayam curik sugan eta maki mangkara aya hayam bisa ngomong kos manusia mah mung newakna oge Ki sieun. Cek Sintang bari leumpang balik deui teu jadi ka dapurna. Karek oge Aki Dusni rek nembalan tapi kaburu aya jalma anu uluk salam. Assalamualaikum. Cek sora anu uluk salam. Aki Dusni jeung Sintang meni bareng ngalieur si horeng nu karek datang teh Pak RT Baharadia tua kampung jeung Mang Uman. Ngan waktosna seep ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakirangana mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.